naon nu ngadorong puasa ka anjeun dina tanggal 1 sampai tanggal 9 naon coba ieu cek budak ngora bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Bahasa sopan teh bahasa Arab kalawan bapak abdi jeung emak abdi Gusti mufda tertebus ya Rasulullah. Ye abdi nu mantak puasa innaha ayyamul masyair wa ayyamul haj. Tanggal 1 datang ke tanggal 9 teh eta syiar Islam be luar biasa di Mekah mah. Ayyamul haj teh luar biasa di Mekah mah. Wayana sakitu batur mah di Mekah atuh pohara jasa ngadoa geus teu ngadoa geus di hampura ai abdi mah pandi lembur ieu mah sakieu be asallahu ayyusikani mudah-mudahan be Allah ngahijikeun ka abdi jeung doa-doana para jamaah haji sakitu be pohara abdi mah harapan abdi mah asallahu ayyusikani fi duaihim. Di ditu teh ngadaroa bae jamaah haji teh. Di Indonesia 200 juta, kemudian di Pakistan 200 juta, di Turki 100 sekian juta, di berbagai negara jumlah jamleh nama aya 3 juta kabehna. Aya 4 juta bahkan. Tah eta teh kabeh ngadaroa di tanggal 1 datang ke tanggal 9 Arfah terus bahkan ya nama ngadoa teu eureun-eureun di Masjidil Haram, di pondokanana, di pasar ge ngadoa bae terus. Mantap ieu mah keur pohara jasa doana abdi mah sugan we ku puasa tah ieu karampid ku doa-doana para jamaah haji. Sakitu we abdi mah. Kumaha cek Kangjeng Nabi anak muda fa innalaka bi kulli yaumin tasumuhu adla mi'ati ar-raqabatin. Munayangnya homa wahai anak muda anjeun puasa sapoe ka sapoe unggal poe sapoena anjeun dibere seakan-akan 100 kali ngemerdekakeun sapoena teh 100 kali merdeka 100 kali ngemerdekakeun batur oge wa mi'ata badanatin 100 kali mencit onta ditambah deui wa mi'ata parasin 100 kuda eta teh yu'malu alaiha fisabilillah eta teh anu disanggakeun jang ngaluhurkeun agama Allah sabilillah jang perang dibere ganjaran sarua jeung 100 onta pake perang 100 kuda pake perang puasa sapoe teh sakitu tah ya Allah gede jasa tama ganjarana terus datang ka poe tarwiyah fa iza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin tuhmalu alaihi fisabilillah di mana datang ke tanggal 8 tah poe tarwiyah mah anjeun puasa di poe tarwiyah ngabanding jeung 1000 onta pake perang 1000 kuda pake perang 1000 kali ngamerdekakeun tah poe tarwiyah. Masya Allah geus teu kudu perang urang boga jatah 1000 kali perang asal puasa di mana datang ka poe Arfah fa iza kana yaumu arfata falaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tuhmalu alaiha fisabilillah mun datang ka puasa poe Arfah ieu dibere ganjaranana 2000 kali ngamerdekakeun 2000 onta pake sabilillah 2000 kuda pake sabilillah. Ya Allah ya Rabbi urang tinggal ngalaksanakeunana doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis tah ieu teh jang jelema anu bodoh nu kus kieu teh jang TK sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus puguh nu berangkat ka tanah suci mangalaksanakeun ibadah haji geus aya dina ridho Allah salengkah-salengkahna teh geus miceunaan dosa timimiti berangkat bahkan timimiti stor dosa geus saragagan
kuari mah nungguanana ti mimiti setahun waiting list 3 tahun 5 tahun 7 tahun kuari 9 tahun Kabupaten Tangerang engke mah bisa-bisa 30 tahun jadi lamun daftar umurna 60 tambah 30 sabaraha moal berangkat modar kos gitu cenah aya kamurahan lansia mah bisa diheulakeun ja buktina hese bae mun teu nembak tambah 15 juta hese bae ngaran geus turun mesti dipanggil tetap kudu mere deui 15 juta 25 tambah 15 juta sabaraha oh 35 tambah 15 sabaraha 50 juta Masya Allah nu jelas kos kitu beta peraturan di Indonesia dengan berbagai alasan kaarti ku urang ge lantaran jamaah haji nu sangat membludak kuotana teu ditambah ku Saudi Arabia maka dengan cara seperti lah itu bisa bae ngomong ieu kumaha bae ya keur carita omongan pemerintah takos kitu tah karti lamun teu dikitukeun bisa-bisa babari jasa sapira atuh manusa diatur ku manusa asal ulah yang untung be babari lamun geus sayang untung atuh eta model kos kitu anu ngajual tanah buruan ngan sakikituna ku hayang-hayangna ka Mekah seto diperat ku pamarentah dialataina diuyup punyana ngeboga embe jual embe ku hayang-hayangna ka anak-anak kotok dijual ku hayang-hayangna nu nyedot pamarentah sedot ku si Allah sakurga gitu kesedihan orang di kampung memang kumaha jahara rese di kota atuh nu babari ge jang nu babari mah hese ge bagun lu hese di kota ieu eta kos kararitu tama urusan sabodoh numpuk riba lain teu paraham jadi pemerintah ge loba kiai-kiaina ge terus ngahayukeun riba keur memeh jadi pemerintah mah ngaharamkeun teh ka uang bank teh tapi barang jadi pemerintah mah ponyo nya dasar kos kitu bae terus keur memeh jadi pemerintah mah haram teh riba barang jadi pemerintah mah loba omong mumpung ora lah ke ka neraka aja babarengan ieu Masya Allah kos gitulah di Indonesia mual makin bagus tanda-tanda nundek ngarapihanan can aya di berbagai hulu partai kabeh ahli riba hulu partai ahli riba sok dek dukung heug teu kaji ngan dibejakeun encan aya tanda-tanda jang ngarapihan nagara saha atuh dideuleuh ti Golkar biang riba biang tama anakan didinya endogan bisa tah mantap kiai nuturkeun Golkar ajur ka kiaianana toh sudah kieu masuk kitu sia nu sok kitu ajur we pokona mah geus nu lain kiai los nu lain kiai mah nuturkeun Golkar loba contona we pokona mah intingan PDI can aya tanda rek ngarapihkeun P3 jeung nu sajen-sajenna jadi ieu makin ka dituna makin jero kiai nu tampil can aya di Ibu Pertiwi urang nu bangun deuk ngabener-bener narapih-rapih larut jeung maranehan ieu mah sakadar nyaritakeun bahwa urang hirup kuari di negara urang semacam kieu pa bisa-bisa sing hade sebab geus paeh mah tadi nu ngabaturan urang amal urang sing hade
Jadi tanggal hijina adalah poe Rebo. Geus tanggal 8 tanggal 9 nusok disebut tarwiyah jeung arpah jatuh pada poe naon tah? Rebo Kemis. Sunah puasa tah poe Rebo jeung poe Kemis. Malah cek Kangjeng Nabi mamin ayamin tamalu fiha ahabu ilallah min hadhil ayam. Daya poe-poe nu mun anjeun beramal dina poe-poe eta leuwih dipake karesep munggu Allah tibatan poe 10 poe nu aya di bulan haji ta tanggal hiji datang ke tanggal 10 beramal eta mah pohara jasa tambah jeung tasrekna 3 poe tambah keur mujuna diperhatikeun jasa ku Gusti Allah tambah di poe nu 10 tambah 3 mah geus pohara jasa tambah luar biasa. Bahkan sahabat nanya qalu walal jihad fisabilillah ya Rasulullah dibandingkan jeung perang masih kena diperhatikan nu mana ya Rasulullah cak Kangjeng Rasul wala walal jihad fisabilillah hatta jeung perang fisabilillah poe nu 10 eta mah masih sangat diperhatikan ku Gusti Allah. Waduh ieu nu deuk di hareupan ku urang ieu yang batur hirup urang di jero kubur batur hirup urang guari mah ieu tah mangkeluk kurawa ieu nu kostara nangke urang paeh nah jang batur urang di jero kubur terus sampai ka mahsyar. Bahkan ti Siti Aisyah radhiyallahu anha aya kieu inna syaban kana sahibas sima'in wa kana idza ahla hilalu dzilhijjah asbaha shaiman. Aya hiji budak ngora di mana-mana tanggal hiji bulan haji nya nama puasa datang ka tanggal 9 puasa. Kemudian dibejakeun ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah kadenge kabeja Kangjeng Rasul teh jadi apaleun bahwa budak ngora eta teh sok puasa ti tanggal hiji datang ka tanggal 9. Padaahu digerokeun ku Kangjeng Rasul, budak ngora ka dieu aya naon ya Rasulullah mayahmiluka ala siyami hadhil ayam naon nu ngadorong puasa ka anjeun dina tanggal hiji sampai tanggal 9 naon coba ayo cek budak ngora bi abi wa ummi anta mufda ya Rasulullah. Bahasa sopan teteh bahasa Arab kalawan bapak abdi jeung emak abdi Gusti mufda tertebus ya Rasulullah. Ye abdi nu mantak puasa innaha ayyamul masyair wa ayyamul hajj. Tanggal hiji datang ke tanggal 9 teh eta teh syiar Islam be luar biasa di Mekah mah. Ayyamul hajj teh luar biasa di Mekah mah. Wayana sakitu batur mah di Mekah atuh pohara jasa ngadoa geus teu ngadoa geus dihampura ai abdi mah pandi lembur ieu mah sakieu be asallahu ayyushikani mudah-mudahan be Allah ngahijikeun ka abdi jeung doa-doana para jamaah haji sakitu be pohara abdi mah harapan abdi mah asallahu ayyushikani fi duaihim. Di ditu teh ngadaroa bae jamaah haji teh. Di Indonesia 200 juta, kemudian di Pakistan 200 juta, di Turki 100 sekian juta, di berbagai negara jumlah jamleh nama aya 3 juta kabehna. Aya 4 juta bahkan. Tah eta teh kabeh ngadaroa di tanggal hiji datang ka tanggal 9 Arfah terus bahkan ya nama ngadoa teu eureun-eureun di Masjidil Haram, di pondokanana, di pasar ge ngadoa bae terus. Mantap ieu mah keur pohara jasa doana abdi mah sugan we ku puasa tah ieu karampid ku doa-doana para jamaah haji. Sakitu we abdi mah.
kumaha cek kangjeng Nabi anak muda fa innalaka bikulli yaumin tasumuhu adla mi'ati ar-raqabatin mun hayang nyaho mah wahai anak muda anjeun puasa sapoe ka sapoe unggal poe sapoena anjeun dibere seakan-akan 100 kali ngemerdekakeun sapoena teh 100 kali merdeka 100 kali ngemerdekakeun batur oge wa mi'ata badanatin 100 kali mencit onta ditambah deui wa mi'ata parasin 100 kuda eta teh yu'malu alaiha fisabilillah eta teh anu disanggakeun jang ngaluhurkeun agama Allah sabilillah jang perang dibere ganjaran sarua jeung 100 onta pake perang 100 kuda pake perang puasa sapoe teh sakitu tah ya Allah gede jasa tama ganjarana terus datang ka poe tarwiyah fa iza kana yaumut tarwiyah falaka fiha adla alfi raqabatin wa alfi badanatin wa alfi farasin tuhmalu alaihi fisabilillah di mana datang ke tanggal 8 tah poe tarwiyah mah anjeun puasa di poe tarwiyah ngabanding jeung 1000 onta pake perang 1000 kuda pake perang 1000 kali ngemerdekakeun tah poe tarwiyah. Masya Allah geus teu kudu perang urang boga jatah 1000 kali perang asal puasa di mana datang ka poe Arfah fa iza kana yaumu arfata falaka fiha adla alfai raqabatin wa alfai badanatin wa alfai farasin tuhmalu alaiha fisabilillah mun datang ka puasa poe Arfah ieu dibere ganjaranana 2000 kali ngamerdekakeun 2000 onta pake sabilillah 2000 kuda pake sabilillah ya Allah ya Rabbi urang tinggal ngalaksanakeunana doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis tah ieu teh jang jelema anu bodoh nu kus kieu teh jang TK kelas TK mapan endek sakola ge kudu dimomoy ngadahar obat ge kudu dibere obat anu amis hayang nage nu aya untian be papais nu geus jahoeun aya untian karak daek eta kos kitu potongan TK tah urang ge ieu tadi teh macan aya rencana ieu puasa barang ngadenge ganjaran gede siap puasa eta TK tah eta TK nu kos kitu TK deres TK ge aya nu ngageuing-geuing geus urang ku aya ngaji jadinya mulai di jero hate rindu amat jika poe Rebo deuk naon puasa emang kunaon gitu resep HS na doang ganjaran geus teh kadeu HS na doang resep jasnya tayelah ganjaranna puara luar biasa Masya Allah mantap Ibnu Mas'ud ngajelaskeun aya 4 poe anu dipilih ku Gusti Allah. Innallaha ikhtara minal ayyam arba'ah. Allah milih 4 poe ieu mah istimewa jasa nu 4 poe mah. Awaluha yaumul Jumat. Pertama poe Jumat pilihan Allah nu bentak disebut Sayyidul Ayyam. Kepala poe adalah poe Jumat. Seorang poe Jumat mah wayahna tukang usaha lurak lirik heula kaburutan teh Jumat nu bagus libur geus poe Jumat ulah usaha kauntungan dunia sabara duit poe Jumat tapi kauntungan akhirat mun diuk di masjid beuh jadi ngagoloncong ka sorga coba di dunia paling hebat melimio lah kauntungan poe Jumat tapi cicing di masjid di jam 8 datang ke Jumat waduh eta ngemplong lawang-lawang sorga mun urang lamun urang dideleukeun mah mata hate urang tadinya moal daek urang usaha moal daek namun urang sibuk di ladang poe Jumat mah liburkeun deuleu ku urang keutamaan jeung keagungan poe Jumat ieu nomor kahiji lantaran di poe Jumat mah fiha sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun yas'alullah ta'ala
di jero poe Jumat aya hiji jam anu teu pati-pati ngakuran seseorang kana jam eta mun minta dina jam eta sayan naon bae min amri dunya wal akhirah baik urusan dunia maupun urusan akhirat illa a'tahu iyau kecuali Allah mere. Untuk poe Jumat mah persiap ke mimiti poe Jumat mah maca surat Kahfi 3 balik pada subuh teh surat Kahfi. Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyimal terus eta nangis 3 balik beres eta Yasin 3 balik poe Jumat ta pagawean poe Jumat beres eta maca tabarok sabalik terus waqiah sabalik ar-rahman sabalik kabelah dituna engke maca ti'amma yatasaalun datang ka kul a'udzu birabbin nas. Ulah disangka pagawean poe Jumat teh endang ngarokok bloon amat sih. Kudu geus kolot betah pagawean poe Jumat. Ese kepentingan nu kira-kira bangsa teu pati penting mah disieukkeun bae. Assalamualaikum waalaikumsalam sia. Iya bang, yuk anu kela kek ku batas Jumat bae. Emang kunaon abah keur sibuk ya kuari. Naon? Ieu acara TV bagus jasa. Oh. Insyaallah acara eta tadi. Terus orang berangkat ke masjid, siapkeun salat tahiyatul masjid. Sholli sunat tahiyatul masjid rakatain Allahu akbar. Beres duha 8 rakaat. Mantas duha salat tasbih 4 rakaat beres diuk dawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala langsung maca sholawat 100 balik dur aja eta mantep jasa takus kitu tah nikmat ngadengekeun mah ngalaksanakeun boro-boro atuh teu kitu ge setengah-setengah kitu henteu kos kitu jasa-jasa parapat kos kitu ulah ieu mah ngalamun ke mana Pak? 3 aleun ya sana emang jam 12 kurang 5 aduh kaberangan ieu Bapak ya wah geus dijalankeun Allahu akbar alhamdulillah sajana kaburu kena tolol teh sakit alhamdulillah batur geus maca shalawat sabaraha geus baca Quran sabaraha kauntungannya di pasar sabaraha duit tetep poe Jumat teh dibandingkeun jeung nu diuk bae sorga nu jelas-jelas. Ya Allah Jumat teh kula mah palingan doang sing rarade moal kebel urang hirup di dunia mumpung urang kapanggih jeung poe Jumat persiapkeun. Nomor kedua yaumul arfah pilihan tamah di mana-mana aya poe arfah yubahillahu ta'ala malaikatahu Allah bangga luar biasa terhadap malaikat. Wahai malaikat Gusti Allah ya malaikati unzuru ila ibadi ja'u ku anjeun wahai para malaikat hamba-hamba kaula nu dararatang ti berbagai negara ti penjuru dunia tuh dalah tuh urang terep tuh urang Kendal dalah tuh kusia tuh urang Cikupa tuh tatangga Sarwiti ayah dalah tuh urang Sepatan ti berbagai cek malaikat mah beungeut apa nderep amat emang gitu berbagai negara datang nu hideung nu koneng nu putih nu pendek nu petot dararatang kabeh susan wa gublon ruwagerwi kulehe lantaran make pakaian ngenduah lai eueuh nyisiran eueuh make sesengitan teu meunang make sesengitan ruwagerwi tah eta teh semata-mata nu di deuleu aing doang wahai malaikat. Banggaeun jasa Gusti Allah manusia di berbagai negara nyahoeun Gusti Allah tuh di Indonesia nu jang tahun hareup ge tuh deuleu tuh keur dipersulit ku pamarentah tuh dideleukeun ku Gusti Allah tuh aya nu sugak-sogok sagala tuh deuleu tuh masyarakat mah hayang kemah ka pamarentahna blon ke ku aing disunamikeun teh cak Gusti Allah kadeuleu unggal negara banggaeun Allah
lantaran eueuh nu dimaksud iwati hayang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Cek Gusti Allah, wahai malaikat wabeh jamaah nu daratang ka dieu deui iwati hayang pangampura kaula. Nah dengekeun ku anjeun wahai para malaikat, isyhadu anni ghafartu lahum, kaula geus ngahampura ka jelema-jelema nu daratang ka Mekah. Waduh, tolong geus indah jasa mantap urang doakeun dulur-dulur urang, tetangga-tetangga urang, kawauh-kawauh urang nu keur berangkat menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan aya dina tangtayunan Gusti Allah Subhanahu wa taala, aya dina sehat walafiat, jag-jag waringkas, bisa ngalaksanakeun ibadah haji sakumaha mistina, bisa baralik deui ka daerah masing-masing kalawan salamat, mawa haji anu makbul, haji anu mabrur, amin ya robbal alamin. Nomor katilu yaumuna hari poe lebaran haji. Nah iyalah engke aya kurban, korobal abdu kurban. Iya engke bisa ngalaksanakeun kurban mulai ti poe lebaran datang kata tasrek. Fa awwalu qatratin qatarat minal kurban. Ta ieu adalah takun kafaratan likulli dzambin. Likulli dzambin amilau. Begitu geresel kadeleuna mah getih. Getih nu netes kana taneuh, satetes na eta adalah ngajadikeun kafarat bagi nu kurban. Wah geus indah jasa, teu bisa korban dilaksanakeun di luar bulan haji. Tak istimewa jasa ta korban. Ya, urang korban unggal tahu satauna lain hiji ge masalah, 2 3 korban mah masalah. Ya, majikan orang korban, anak orang korban geus sapi ya hiji gede jeung keluarga orang, bapak orang, mak orang nu geus maot korbanan. Kumaha mun ngorbanan tatangga? Ulah mun eueuh izin mah. Tuh wasiat mah ieu mah mun indung urang, bapak urang, anak urang geus maot di korbanan ku urang, masalah. Keur hirupna keneh ge teu bebeja deui masalah. Tapi lamun kadengdengeun mah urang boga babaturan urang di Belaraja, kuaten bae tah jang babaturan urang teu minta izin teu jadi. Kudu aya izin heula ti deungeun-deungeun mah lantaran teu nyambung nasabna. Nya tah kos kitu doang tah ieu kurban teh. Bapak urang, mak urang sondor di penta deui, langsung di korbanan jadi. Anak urang, korban urang jadi. Tapi babaturan urang mah kurang di korbanan teu bebeja heula teu jadi. Nya kos kitulah masalah kurban. Nomor kaopat ieu adalah yaumul fitri, tah 4 poe eta mah luar biasa. Poe Jumat, poe Arfah, anu mantak batur mah poe Arfah. Kitu keur wukuf urang mah di dieu puasa. Geus urang ngalaksanakeun puasa mulai ulah loba-loba imangan 9 poe doang ti poe Rebo datang ka poe Kemis. Cenah ku lama teu kuat lantaran kiai pan digawe di pabrik, lamun teu kuat 9 poe 7 bae. Aduh 7 ge cenah ku lama teu kuat lantaran sibuk biasa ieu di pasar 5 bae 5. Aduh asana cenah 5 ge kula mah teu kuat lantaran waduh di sawah mah pohara jasa pancapena 3. Asana 3 ge cenah kiai mah kula mah teu kuat, hiji bae poe Arfah bae. Asana Arfah ge asana kula mah teu kuat, bebaskeun da mah jelema kitu mah tuh. Kitu hiji-hiji acan kubah. Masyaallah. Masyaallah. Teh. Iya maya nunyunkeun doana nu ngadadak kedamang di ruang ICU
Haji Mamin Cikupa. Orang doakan mudah-mudahan dipasihan kasabaran ku Gusti Allah dirina oge keluargana, kemudian mudah-mudahan dienggalkeun dicabut penyakitna, disehatkeun deui ku Gusti Allah bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tahiyeukeun carita puasa sekalian ganjarana kumaha teteh kiai puasa dina bulan haji teh sakadar nyaritakeun kitu ganjaranana fadilahna supaya urang tertarik jeung puas. Al-yaumul ladzi ghafarallahu fihi li Adam alaihissalam awwalu yaumin min Dzulhijjah. Kangjeng Nabi Adam boga dosa diturunkeun ti surga ka dunya dihampurana tanggal hiji bulan haji. Dihampura ku Gusti Allah, irfa rasaka ya Adam tanggah. Qul ghafartu lak kaula geus ngahampura ka anjeun wahai Adam. Tah eta Allah ngahampura ka Kangjeng Nabi Adam tanggal hiji Dzulhijjah. Numantak man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kulla dzambin. Saha jelema nu puasa tanggal hiji bulan haji geus kabeh dosa dihampura ku Gusti Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hiji. Poin kedua, wal yaumul tsani istajaballahu du'a Yunus alaihi salam. Poin kedua, Allah ngaijabah kana doa Kangjeng Nabi Yunus alaihis. Begitu Kangjeng Nabi Yunus naik kapal diundi oleng kapal. Cek nahoda ieu mah kudu salah sahijina aya anu ngagejeburkeun ka laut. Daripada kabeh cilaka maning hiji, setuju kabeh carana diundi keluar Yunus je aing Kangjeng Nabi Yunus undi deui kadua kali tep keluar deui Yunus ji aing teh mah jaha cek Kangjeng Nabi Yunus kocok deh katilu kali Yunus watung bagaimana Pak Yunus siap. Kunaon maneh mantak siap aja menyelamatkan seluruh umat kula jadi tumbal Nabi makos gitu. Daripada paeh kabehkeun bae kula jadi tumbal jaga di akhirat kajenting umat anu salamet. Masalah kula rela jasa. Padahal di jero hatena mah ieu aing keur ditegor ku Gusti Allah. Emang kunaon? Lantaran nyana teh dakwah kemudian tidak didengekeun ku masyarakatna. Kulantaran teu didengekeun ku masyarakatna setahun 2 tahun 3 tahun 10 tahun keheul Kangjeng Nabi Yusuf aing teh rasul kunaon sia teu narurut ka aing tinggalkeun sia ku aing tah rasul mah ninggalkeun umat teh disiksa je cek Gusti Allah atuh sia mah sapira tugasna nyampekeun doang adapun nurut teu nurut lain urusan sia Yunus urusan aing tah mah. Tapi Kangjeng Nabi Yusuf aya nafsuan lah masyarakat teu nurut ieu tinggalkeun ku aing tinggalkeun naik kapal tuh dijeburkeun ka laut diabingkeun ngan cek Gusti Allah teh hai lauk nun tuh hamba aing rasul aing cangap sia legeg teh hamba aing awas kakuat da saeutik sia disiksa ku aing waduh cek lauk wah raja satu sisi tadi teureus satu sisi teu meunang ka koet-koet acan hebat biasa kakawasan Gusti siap cek laut teh calangap bae jana skieu bae wajabur leup ka jero lauk nu nalingkeb lauk teh poek yo poek cenah barang di deuleu wah ieu mah lauk iya asang iya
ieu jantung ieu lauk atuh di jero lauk ye cak Kanjeng Nabi Yunus aing di jero lauk ieu poek nah eta tadi bere Kanjeng Nabi wiridan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin dibaca bae teh ku Kanjeng Nabi Yunus tak urang ge ku ari teh keur poek di negara teh keur poek politik poek ekonomi poek budaya poek agama keur poek baca eta caang jangan iya Kanjeng Nabi Yunus dah nah iya begitu Kanjeng Nabi Yunus maca eta bae nah diutahkeun ku lauk nun prolog sakumaha orok teu daya teu upaya teu daharna naon di jero masyaallah tah eta teh diijabah doa Kanjeng Nabi Yunus poean kadua bulan haji masyaallah fa akhrajahu min batnil hut mandak man shoma zalikal yaum kana kaman abadallaha ta'ala sanatan lam yasillah fi ibadati tarfata aini sajeleman nu puasa dina poe kadua bulan haji sarua jeung ibadah ka Gusti Allah sataun teu maksiat sakiceup-kiceup acan buhara jasa aduh lamun datang ka teu kabita tah puasa nu geus ngadenge teu kabita tah rante jelema teu kabita insyaallah poean katilu alladzi istajaballahu fihi doa Zakaria alaihi salam poean katilu diijabah doa Kanjeng Nabi Zakaria alaihi salam man shoma dzalikal yaum istajaballahu doa sajalma anu itu puasa dina poean katilu bakal diijabah sakabeh doana nomor kaopat al yaumul ladzi wulida fihi Isa alaihi salam dilahirkeun Kanjeng Nabi Isa dina tanggal 4 Dzulhijjah mandak man shoma dzalikal yaum afallahu anhu al ba'sa wal faqra Allah bakal ngaleungitkeun kafakiran tah eta tah luar biasa kemudian poe kalimana al yaumul ladzi wulida fi Musa tanggal 5 haji dilahirkeun Kanjeng Nabi Musa alaihi salam man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq wa min azabil qabri sajelema anu puasa dina poe kalima bulan haji bebas tina nifaq jeung bebas tina siksa kubur alhamdulillah ya Rabb wa kagenep al yaumul ladzi fatahallahu ta'ala nabi fihi khair sajelema nu puasa dina poe kagenep yang zurullahu ilahi birrahmah fala yu'adzabu ba'dahu abadan Allah dedeh jasa jeung nyaah jasa moal disiksa terus datang ka iraha beuh pohara jasa katujuh al yaumul ladzi yughlaqu fihi ababu jahannam poean anu dikunci lawang-lawang jahannam wala tuftahu teu dibuka deui hatta tamdiya ayamul asy sehingga beres 10 hari bulan haji numantak sajelema nu puasa dina tanggal 7 baka aglaqallahu anhu salasina baban minal usr Allah ngunci lawang kesulitan sampai 30 lawang kesulitan dibuka 30 lawang kagampangan tanggal 8 ialah alladzi yusama yaum tarwiyah poe tarwiyah man shamahu sajelema nu puasa dina poe tarwiyah utiya minal ajri ma la ya'lamu illallah bakal dibere ganjaran gede ganjaran nu nyaho ieu berarti Gusti Allah bae tanggal 9 adalah poe itu poe Arafah yaum tasyal yaumul ladzi huwa yaum Arafah man shoma kana kafaratan li sanatin madiyah wa sanatil mustaqbalah jelema nu puasa dina poe ka-9 yakni poe Arafah eta ganjaranana dileungitkeun dosa nu enggeus sataun nu bakal sataun ka hareup geus moal dicatet dosana nu enggeus ka tukang dihapus masyaallah poe ka-10 lebaran urang babarengan menjid naon hartina duit 1 juta 2 juta lamun dibandingkeun jeung ridho Allah sorga naon hartina duit 10 15 juta pake meuli sapi ku urang dipurkeun jeung masyarakat teh eta teh kadeleuna mah daging tapi horenganan urang keur meuli surga geus bagi jelema anu aya kaleulewihan dina bulan haji ulah diliwatkeun datang ka teu korban unggal tahun korban mah masalilah urang hirup mangpang mengpeng dibere anugerah
urang ku Gusti Allah diberi harta urang gunakeun pake kurban. Ayo coba lempeng-lempeng awak urang teh ngajurus ka jalan anu ruteuna jelas menang Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah karim ya ringgis menang ka urang nahan mengantisipasi setiap anu ngamuk anu ngarusak jahat dek ngarusak ka diri urang atawa ka diri batu tahan gunakeun kemampuan urang ulah hat-hetot penca ayu jelema giliran deh aya penjahat umpat buang kawarah terapkeun penca di hareupeun penjahat baik nu deuk jahat ka urang maupun deuk jahat ka batu. Pokoknya kuari lamun urang nahanan penjahat waktu jang istirahat sebab penjahat ambalayah jasa kuat. Hayu gunakeun ka bisa urang. Bejana cenah puasa hizib, beak hizib di puasaan. Ieu penjahat makin loba. Tahan, antisipasi. Tawadek ngarusak sebahagian anggota urang tetap jaga urang dek belajar penca niatna endek ngaberesan penjahat atuh bagus belajar penjahat ulah bisa belajar penjahat yang mencaan satu ya kolot aing waken kampak wae pelit jasa yang memual kasasan dekat tarang abah aing blon teu majeul bakos mimiti ngagag kaca bah ieu naon ieu kampak leutik ieu ka kaca di kieu-kieu nanaonan geus ya tas kaca tarang abah ji goblok sia mah mobil mendingan tarang tah mendingan meulikeun mobil ka kula sia nanaonan abah kawin deui cak abadat sia aja sih anak ulah urusan kolot urusan anak mah hormat bae tetep ka kolot malam-malam mun aya batur ngomong kolot sia mah kawin deui urusannya anak tah mah tuh saya amat kayak gaing nurutan ya uyah moal TS ka luhur nah aing mah make aturan kawinna sebab aing mah ngaji kira aja make aturan mun pamajikan aing geus ridho ka aing kawin deui malah nganteur ka aing karak aing dikawin deui datang ka kiamat sia moal ka mah situ atuh mana aya anu mempersilahkeun nyandung maka bege maling ulah bebeja kanu kolot raheut geus daripada raheut ulah bebeja kawin ieu atuh ya cak agama ge meunang siap kayaknya tuh siap aja dah yo mau anak we aing geus aya anak mah rek raheut rek henteu nah pajarna mah aing ngabejaan titah bae pae lain besi endek doang teu kudu bebeja aya awe nu ka imah kula ceurik kunaon teh ceurik salaki cenah kawin deui teu bebeja deui cak hate duduk bebeja kumaha aduh Masya Allah maulah urang ulah ngaraheutan tetep teangan ridho na untuk kebal-kebal aja lagi ridhoeun
teh aya anu ngamuk jahat dek memperkosa tahan. Masya Allah, di agama mah baik jana teh memperkosa berarti persetujuan atau sama-sama ridho. Awewe ridho ditumpakan, lalaki ridho numpakan, malah macet awewe teh geus tebel ya kula mah sedekah bae kira-kira ujang sedekah berenang tetap haram teu meunang disedekah-sedekahkeun nu ka situ lain roti tamat lain apem. Masya Allah, tahan. Jadi di negara teges ulah ayah secara konstitusi ulah ayah di negara teh urusan perzinahan ieu mau negara Islam pan negara orang malai negara Islam negara demokrasi dibombardir di Keramat Tunggak yeun di Cikupa dialokasikan Saritem di Beresan yeun di Bojong kan teu beres tak tinggal tanggung jawab negara tabata tinggal tanggung jawab negara mentak meujeuhna jang disape pamarentah ku mempersilahkan mengalokasikan total tidak boleh. Tapi lantaran orang lain negara Al-Quran lain negara hadis tapi negara di orang negara HAM hak asasi manusia selama saling membutuhkan jeung sama-sama suka itu kena sanksi. Mun urang kamari ngadengekeun Syekh Aziz di Amerika muringkak bulu urang sekolahan mahasiswa eta teh kalaluar ti sakola saling membutuhkan awewe hayang ka lalaki itu lalakina hayang siap bahkan lamun awewe nah hayang lalakina embung dibeli ka lalaki awewe dibeli ibu budak sakola di Amerika untuk kulah aju betah ge di Amerika aju pindah deui ka dieu teu betah dalekat perzinahan ambalaya. Syekh Aziz sering nyana ke lempang padahal kan pakai jubah ceknya saya sering pakai jubah walaupun di Amerika memperlihatkan sosok Islam engke dijaga ku awewe Ziz, saya membutuhkan kamu ceknya. Kalau suka, ayo nyahoun ya deh baeta Syekh Aziz. Tetep aja ditawaran nyahoun ya eta teh pejuang Islam. Ditawaran, saya suka sama kamu, mencak ngomong orang mah I like you. Aduh siapa? Pajar itu bisa bahasa Inggris. Nah eta teh Syekh Aziz jaritakeun Masya Allah mengantisipasi kos kitu baik capek di Amerika capek tak ieu teh Amerika teh seperti kos kitu kurang-kurang iman nama paingan salah sahiji anu tas balik di Amerika nyana ngomong ka kula di Amerika lamun teu zina malaikat berarti kuloba-lobana aja kartu di urang makan alhamdulillah masih kena susumputan di ditu mah kartu di dieu sabalikna ieu kartu teh atuh biasa bae 0 gede naon teh ngaranna 0 gede aju 03 aju 04 0 genep naon teh ngaranna tah parantisia lah sabalikna mah gambar-gambar porno. Masya Allah ambalayah di jalan di mana geus larangan. Urang ge nyadar lamun Amerika teh negara terusak di dunia tentang seks
anu dipermasalahkan sama-sama suka tidak ada sanksi. Ketika seseorang balik, baik wanita maupun lelaki, jarang mengetahui betul tentang orang tua. Indit, artinya indit teh menjauh dari orang tua lantaran mencari kebebasan. Di Amerika, masya Allah tasih. Kos manuk bae asal geus bulu jarum, bulu centong hiber. Hiber bae geus, percis manuk gareja. Iya gitu di Amerika teh. Seputar cerita tentang Amerika, tentang seks, ambalayah luar biasa. Ku hari ulah nyaritakeun Amerika. Indonesiaku, Indonesia tanah airku, ibu pertiwiku. Du benderana dikibar-kibarkeun setiap 17 Agustus. Indonesia Raya ku urang dibaca. Garuda Pancasila ku urang didengungkeun. Bhinneka Tunggal Ika dibahas-bahas. Tetapi horeng anu sok macakeun Indonesia teh, Indonesia Raya, Garuda Pancasila ternyata pengkhianat negara. Korupsi, maling aya di nyana. Nembak penjahat aya di nyana nu sabenerna mah. Politikus jeung politikus teh ribut tembak, maupun tembak langsung atau ditembak secara diam-diam. Negara jahat sebenarnya mah. Negara demokrasi teh seperti itu. Untung masih keneh loba anu berdoa ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Loba keneh santri, loba keneh ustad, loba keneh kiai, ya aya salah mah saeutik gitulah. Korupsi paling duit salawat. Ya setik segedena salawat atuh. Kipu doli ge teh atuh biasa kok kitu. Tapi tekan teu rusak negara tah mah. Teu rusak negara letik lah. Tuh. Paling lamun ceramah ya gitulah. Letik. Tapi kan lamun negara, masya Allah, iyalah efek tidak demokrasi. Seperti itu, lain negara Islam tidak dikikis habis permaksiatan. Tuh masalah ayo sabodo ge satu asal jalalujur araradil. Tuh masalah. Lain masalah berarti orang ridho atuh ayo bae bareuki jeung raresep mah. Ya urang mah tukang ngaji ieu. Artinya tukang ngaji bae urang ngaji, salat, akhirnya nama korupsi maling. Emang korupsi jeung maling sarua eta kene. Ngan korupsi mah kadengena serem. Teh nyahoeun urang lembur mah korupsi teh pajar bagus. Maling ke. Hendak urang ngadoa ka Gusti mudah-mudahan pamarentah urang dibere jalalujur. Dibere araradi, dibere teu hayangeun kana dunia tarara saup. Tak urang kalau ngomongkeun tasawuf ka negara murid 10 urang. Mana nu tasawuf? Tasawuf teh pan intina meninggalkeun dunia. Mudah-mudahan pamarentah urang jadi tarara saup. Dek ngaminan saha sia? Saha nu tasawufna? Pugu mak kabeh. Mantap ketika aya pendidikan tasawuf di negara kula seuri bae. Teu hayang udah tagawara. Emang tasawuf kumaha? Segede urang hese tasawuf. Kumaha segedenya anak. Biarin ceuk ge rada deureus we. Iya boleh lah. Rada deureus teh sabaraha minggu. Urang ge rada deureus ka kaditu mah kitu deui. Rada deureus urang we ge sakedeung. Atuh komonyana. Nah, iya di negara Amerika, Eropa, Australia seperti itu. Kauradi urang Indonesia ya sanajan demokrasi termasuk mini perzinahan teh aya isin. Di Amerika mah bapak jeung anak, anak jeung emak, jeung teteh, jeung adik, jeung bibi, jeung ua-ua. Eta kos itu. Masya Allah. Sajur Amerika. Urang sedengkeun ngiblat ka ditu. Ulat urang teh ngiblat urang ka Amerika. Dagangan Amerika teh ya.
laku di Indonesia. Dagangan Quran mah dagangan Kangjeng Nabi teu laku di Indonesia. Tinggal ente rarasakeun bae. Milih dagangan Amerika Abu Jahal apa milih dagangan Kangjeng Nabi, terserah ente. Ieu urang kuari keur meuli dagangan Kangjeng. Ente kakarake ngadengekeun doang, dibeli jeung dihenteu sabaraha ente. Dipake atau henteu. Cenah urang cara kamari bea tuh ngiblat ka RRC leuwih parah RRC tibatan Amerika. Lantaran Amerika mah aya Tuhan. Tetap sanajan salah-salah ge pangeran aya RRC komunis. Dibabat habis ujian aku komunis mah. Urang boga sejarah di Indonesia, sejarah komunis. Lain lalagaan. Sabaraha pejuang urang anu dipejit, sabaraha tokoh Islam anu dibunuh dipejit, indung dipejit, bapak dibunuh. Komunis ngiblat ke RRC seperti itu, ngiblat ke Amerika seperti itu. Atuh cenah urang kudu ngiblat ke mana? Tanyakan kepada rumput-rumput yang bergoyang. Saya orang takwari keur meuli dagangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu bentak keur ngadengekeun, aya anu bari nundutan gitu. Sapira cenah teh tukang obat ieu ki uci mah cek eta. Aduh masih bae ke di akhirat sia awas baik sia. Nganggap kaing tukang obat sia. Atawa ngarusak harta, lamun aya jelema ngamuk ngarusak awak, ngarusak harta, ngarusak itu parji, ngarusak sebagian anggota, ngarusak harta, menang ku urang dipertahankeun andai kata dibunuh. Fa in qatalahu fala dhaman. Andai kata kurang dibunuh penjahat, fala dhaman, demi mempertahankan nyawa, demi mempertahankan harta, demi mempertahankan budi parji, demi mempertahankan sebahagian harta awak anggota urang nundek dihancurkan, dirusak, kemudian urang menang gelut jeung nyana, paeh nyana, fala dhaman. Tumpah tempuh, katempuhan aman di akhirat sahabat urang. Urang ke didakwa di ditu. Malaikat, ya, saya dibunuh oleh Ki Zaid. Cari Ki Zaidnya. Jangan Ki Zaid. Zaid, ini, ya betul. Zaid kamu membunuh itu betul. Sedangkan al-qatil wa al-maqtul finnar, nggak dalilnya ada di itu. Pernah nggak ada yang berhenti ke Fudoli, bari muludan ge. Nah, cek Ki Zaid, jangan sembarangan berdalil ya. Ini bukan negara dalil sekarang, negara jaza. Lo tahu kenapa aku membunuh kamu? Cek malaikat, emang kenapa? Wow, saya waktu itu mau ditikem malaikat. Apa itu tikem? Ya, malaikat kurang pengalaman, nggak tahu tikem. Saya disedekin. Apa itu? Malaikat bingung. Aduh, lu yang bener ngomong. Nah, kula waktu etakan dijaga, kemudian disedekkan, ditikam, dibunuh lantaran alhamdulillah kula pernah di Bogor cicing. Di Bogor di mana? Dagang salak. Mal bisa pencak di Bogor dagang salak. Tapi alhamdulillah kula cicing di Cimande. Bisalah alhamdulillah datang ka kula tamat di Cimande. Kanyahoan tamatna kula pernah gelut di kolong. Panghese-hesena gelut di kolong kan. Nah, iya alhamdulillah kukula dibalikeun. Bari dibacaan kukula. Wah, ceker tampilin. Koin. Hai. Nah, jadi kula dalam mempertahankan nyawa. Ayat tulisanna tuh jahe. Aman, fala dhamana. Cek malaikat, fa in qatalahu fala dhamana. Maca kitabnya lagi jadi ditu. Ini yang pernah dibacakan oleh Ki Uci di majelis taklim. Nah, kalau orang yang ditikam itu kemudian membalas,
dan membunuh fala domana. Coretan aya cek malaikat fail. Hebat malaikat ngaji aja. Masya Allah barang dideleud. Cuman etakan kercarita secara global. Wari kemusonif teh dek nyaritakeun secara rincianana apakah ieu nu endek dirusakna teh nyawa atawa nu endek dirusakna harta. Ketika nu endek dirusakna nyawa wajib kulang dipertahankan selama orang mampu. Ukur ku urang cek urang Karawang mah atuh kudu ngukur tangtung nyipat badan ceng urang Karawang teh atuh endek gelut ge deuleu tangtungan musuh ai sia kuru bari bengek mah musuhna jag-jag warigas atuh ngalawan tinggal ngalawan atuh sia nu modar lamun teh nu endek di rusakna nyawa kemudian neuleuh musuhna teh gagah luar biasa urang lemah nyawa tinggal nyawa kurang diperhitungkeun ieu lamun aing ngalawan aing bae tinggal ku urang kuari diperhitungkeun antara lumpat jeung ngalawan salametan mah urang kan dia salamet atau orang terbuka permainan pencas saya 3 jam boro-boro Cimande boro-boro besi Jakarta Cikalong aya ge Cikalong ngampi teu bisa berarti nah ai kadola kurang musuhna di harapan orang nih lu lihat cet panjang kieu mah teu pencet teu bisa aing kadola bu berarti bisa pencai aing henteu tapi akal aing bisa sebab du boga pencage hiji dua nu boga pencet teh lemah nama ku dua hiji ku dilangketek nomor kedua dicekel kajutna eta mah eta sakitu aing bisa geus kajian kumaha ge dua eta tah pokona kajian boga pencage dilangketek nyana deuk nikem ku beres geus kitu lamun bisa sia ngalangketekna lamun leungeun sia ditikem kan ai penca mah ujung-ujungna mah lain penca gelut mah lain penca lain hiji keberanian sanajan urang boga penca 100 penca tapi wawanen atuh penca tinggal penca cara si eta teu naonan tapi urang teu boga penca boga wawanen alas ja awas siapa ieu berlaga seperti nu boga penca sieun batur waya gelut mah waya gelut penca kalabur kabeh gugos mah eleh jelema kumisna buat jasa ada mata beureum geus kieu itu boga penca kan leutik awakna ieu gede naon sia hampura iya jelema leutik boga penca kikieuan ngomong naon sia jadi teu kaawakan ngaran tapi kan eta mah urusan masing-masing ieu mah kieu urang teu boga permainan itu boga penjahat teh boga permainan salamet kene ngalawan apa salamet kene lumpat teangan salamet tuh atawa ketika urang galungan jeung nyana menang urang begitu nyana hudang deui pistol ceger nandakeun bahwa aya peloran kan pistol peloran mah dikeun ayo gua tembak lo peloran eta asal anu aya peloran makan lain gitu set rumus eta kos itu rumus gua lo bapak pistol gua set gua tembak lu kok mau ngomong gitu tuh naonan tapi lamun set ampun dah ayo nu kieu set dar ayo darda sungut ayo lu tawa percis kos papalingan Sulung